tos gitu eta naon ocerasi lain dia diterima aya naon tapi warangan kupun bapak sunti warang adeus ngimpen awon bapak teh ngimpi naon yuh bapak teh subuh keneh tos gugah kan pot buru-buru maneh pot deusan juragan Gatot pot tepikeun kaula bapak ngimpi pot goreng pot ye impian teh matak pika paureun pot ngimpi naon cacing bener ngimpen juragan Gatot pot cing bener kaimpen juragan Gatot teh ditulung kitu sarupun bapak tongok ku situ damang kumaha agan teh damang sung kitu kulan pun bapak teh meuni kulang jentul sung sategesna kaula teh keur aya dina kasusah sesah naon sung sesah naon agan bejakeun kapir bados bieu cikeneh kadatangan Semah Jastina dek menta baju kre Antra Kusuma ulu politik panginten teh bisa jadi kula geus ngarti kumaha kajantenan okol pikiran pati nya paingan gojrod namanya sun rakyat gojrod daun ramai sudah bertempur yana terakeun urang astina cenah ngoroyok ka juragan Gatot namung dunungan aya dina kajayaan jadi pemah dieu untungna maneh bisa datang ngarasa syukur sumuh da ieu nyakulan impenan pun bapa mah jelas memang ayeuna urang kapringgandani heula maksud deuk ngadeheus ka Ibu Ratu wayahna maneh kudu milu kajian wae cenah we hoyong terang ieu manawi teh sun hoyong terang aya pangaos ditu kumaha ngiring kana BBM henteu kitu ayeuna kapringgandani kapineur sae siap ulang maneh dihanap kaula di luhur bisa aya kajadian dihanap bere laporan ka luhur cek abdi teh siap upami aya kajantenan siap sawangsuna agan upami mendak kajantenan di luhur wartosan abdi kumaha kodena ya siap cek abdi ti hanap oke ayo oke teh naon monyong selamat pagi selamat pagi mah thank you lainna itu tempong ngabring naon itu barang saweg remagan canira maria capagun mancatur sapratane pun ratu siluman ti setragana umayin Dewi Permoni kairing ku Koputa angkot puta kawuhipun Patih Jajawinangri Tatur kaca ulah kaget ye nyai ti setragana umayyid wajah balan tentara Koputa angkot puta hige hayu urang datangan kakaras Pagulingan rana dadayu ingkang pada kuman sang Permoni goni ratuan
lawan warga bala tentara semata si berangkat segala menican rasa yayasan rasa limpung hapunten Gatot Kaca hapunten Kasep hapunten kaula barena tamu uluh yang kabogoh akak teh ieu teh goblok sia urip geus silaing nya kapan geuning 11 jeung akak pada beureum galinggem cempe goblok nya bagiasa datangna Ratu Siluman ti Satragana Bayu. Dedeh ting kaset ditampi ku Bibi Bager ditampi tu geuningan aya asra jeung dawala di dieu nalagareng di dieu cager maneh po banges eto pangesto neneng nah eta neneng mun dioler-oler menjadikan terkejut kepada gua. Itu adalah Indomilk. Ulah ngageureyan kunyuk. Iya hama teh ieu. Uluh nu ngagegeh di Galunggung teh ieu jigana ieu nya ulah kaget uing nyemah datang ka dieu deuk aya perlu ka awak maneh deuk nginjeum baju ulah kaget uing datang ka dieu deuk nginjeum baju kerean Takusuma eta dititahan ku dewa ulah kaget kuing datang ka dieu deuk nginjem baju deuk nginjem rangkam jika babi teman gelos yang ngareken babi ka aing aing mah turidonna ge lahir batin dunya wal akhirat rup ku padung rap ku lemah kasauran taneuh beureum moal liput-liput nya kumaha lain Raden Gatot Kaca anak Bibi Kasep ulah kaget cuk Bibi teh kautus ku dewa pikeun ngabantu Cuk Randra Kusuma nu dianggap hideung ulah teu kapasrahkeun upama Bibi teu bisa nyangakeun eta Cuk ka Mahadewa Bibi teh bakal menang sisaan digodog di kawat candra di muka mugi kuning galih kapasrahkeun ka Bibi punang Gatot Kaca uyang punang Gatot Kaca uyang neunapa ya Gatot Kaca mengadeg ya lundira mengadeg mapan baya ngayuda ulah teka pasrahkeun Raden eta baju kudu ka mamaku Bibi ayeuna Bibi teh tugas di dewa awaskan ulah dipasihkeun ya rame jeung aing mah deuk dipasrahkeun apa moal deuk dipasrahkeun moal baju kere deuk dibikeun teh moal
jawab si orang menteri bikin awas siapa pun pahan kau yang kabeh. Tanu diikat nu panjang irungna oge satur make topi di pahan kau yang kabeh. Muah. Dibikin salamet teh dibikin bakal cilaka awak maneh kudu tanggung jawab kana rasikona. Saat masrakeun baju coba urang pada pito tama oko pigalan pati cekel sabuk bilang tatu. Si kurang ajar kalah ngajak tarung coba urang pada oko pigalan pati pito tama. Jaya Winangrit. Abdi Gusti. Tewak. Winangit beterehkan kepayaan Gatot kaca karena dirabukan wanita mulai aku bakal kepengen beri jayamu maju kurang pada bito tama tampanan senjata tamang kahyangan utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang Gatot kaca temungkeun diri maneh jahat ieu uing Gatot kaca sia kurang ajar ti baheula sia mah sok kabobodoh kitu niru-niru Arjuna gelis piraku bade lali geuleuh kunyuk lamun uing disebut kunyuknya meureun ngomongna oge bonon bonon teh bonon teh lain bonon teh lain anu tina ketan tina ketan ieu kumaha dibubukeun make cai terus geus gulai di jerona make gula terus di daharna hanut-hanut mana Wiwidi sareng Ridho Gali naon da sanes lepat abdi mung salira nemong-nemong orat ya nyai dek naon jahat bade nyobian eta sagoronyol kunyuk cuma tak kabangsat dek nyusu sa kunyuk atuh naha eta meni dibele-bele sampaikan aku menjadi merangsang Alisya nyingkah yang dekat gunakan tamang kahyangan bangsat Gun Agun tamang kahyangan tampan lan pekang perang jenang lan pekang perang jenang
panah tamang kahyangan tumiba dateng dadara dan Gatut Kaca. Tekipun Gatut Kaca salirane diwangun ku barang-barang teas. Besi persani emas inten berlian gagala wajah pimah parungu. Tamang kahyangan nilai sapisan. Wangsul deui kapanggonan Dewi Permoni. Ngaburi Nyai Batur, tamang kahyangan mulang deui Gatut Kaca hidup perkasa. Hidup perkasa hidup Batur hidup. Gatut Kaca hidup. Syahangaran si lain habisnya Bob Tutupoli. Modar sia mana syahangaran aing kala wedding. Oh, aduh. Benar. Bujurna ngaharewos euy. Berut cenah. Wilujeng tepang. Dari mana naonana Gatut Kaca? Kuring Yang mitohana modar sia ku aing mah deuk dipateni. dek dipaten sok hayangnya. Sok sia urang gelut laporan heula ka RT ka RK ka ulu-ulu. Jadi dupi ka kanektur teu kedah laporan kumaha. Gelo sia make jeung kanektur, ai sia kasebelan ai eta irung atawa surutu. Nya surutu eta dina bujal dina beuteung teh bujal baso. Kalau sia campelak cuman taka aing mah teu ridho beuteung bujal disebut baso. Ridho nage lahir batin dunia wal akhirat. Modar sia. Tampana sia. Jengker sia. Bales aing. Sebulan gelo sia kurang ajar abong kana ka jelema pahatul alis. Abong kana ka jelema eueuh kaboga najong mun sasangkeun kurang ajar si abong beunghar abong kanu miskin si abong kana aing mah jeung tibatan ngalawan anu kitu mending hade ngarehan maneh permios kasadayana. Tobat teuing jaya winangri. Kaula Gusti.
sanajan dipaksakeun ge moal kuat wayahna balik tutur ke nyai kajenteng didakwa ku dewa kajenteng dituntut ku dewa Gatut Kaca kami dek balik mangsa modo dek dibikeun dek moal kumaha anjeun Sedayana sih. Nuka kaler, nuka kidul, nuka kulon, nuka wetan, nyela bumi. Patamu warga ieu kapagar sih 24 sih. Ya. Mabur pulang sadayana oge gan. Permoni mabur. Puji syukur kadat kersana nu kagungan. Aduh, mun taya abdi. Ya ulah kitu tah ngomong teh. Ya. Naon? Ngomong ulah kitu. Murtad teh. Ya. Mungkin minta aya abdi nanti. Ya sararea we, kersana nu kawasa nyalametkeun. Ini. Kitu jero-jero nama. Maksud mah. Mangga atuh urang teras ka pringgandani bae ayeuna. Kianan wala itu tinggali. Naon? Weh. Ini sia meuni kana kursi duk-dek kitu. Aduh. Saha euy? Tuang Rama paman sumping. Paman Arjuna di barengan Maharsi Kumayana bisa jadi ngadu wala. Biasa jadi da pinter tamang ngaduna teh. Wah, cilaka. Kumaha upami Tuang Rama paman maksa. Jika nagis mua bisa kumaha lamun seug maksa teh mapot. Mua bisa mertahankeun sedengkeun di Rama paman aya anti nu bisa misahkeun kre antra kusumah tina kulit kaula. Naon? Pansarobah lamun deketna sameter ka diri kaula, ieu baju coplok, baju logor. Ya. Acek abdi mah kieu sareng tibatan acuk disangakeun mending ieu we ikat pun lanceuk ka itu. Ya. Sami kene. Naon da aya ge tara ngameucai da atuh. Nya sia teh mending hina-hina ting ka aing teh. Dilawan da dulur deui. Lawan we wani. Sabar hate, sabar. Sabar. Tuani mah tuani we. Nya. Gatot. Ulah kaget ieu jeung paman maneh wani-wani nangtang ka paman maneh. Jaro. Rama guru. Tepih ka kokoer di alun-alun sok senagara bebeja ka Arjuna kitu. Jajeng ieu kunyung. Tempo ieu jahat. Gatut Kaca. Ya ing Aswatama datang deui maneh wani nangtang karakan Dipati Arjuna. Teh nya agan teh. Dijieunnan bisa jadi da wala. Ulah kaget Gatut Kaca. Arjuna. Penuh daya papan. Gening kabeneran sia cewek di dieu ha. Mangka urang ramang ngajalankeun kasayang. Mangka ulah kanu saya
kaget nak kagiri-giri dadaya gonaira ingkang denera edas ulah kaget Gatut kaca aduh agan terus Minang Syaraya ka dieu mah repot repot nyapot edah ya nyanyong ulah kaget jago kapalang tempo saha Gatut Kaca di hareup wani-wani nangtang jaro pang dinu loba jelema deh kokoer ta si kunyung ngabeneleh-beneleh beuteung sok cenah gara bebeja ka Arjuna lain boga murid cenah jago Arjuna kitu sing kempreng subahna oge ceuk mang oge ceuk mang oge ceuk mang oge mang oge ceuk tukang beca bener maneh wani-wani ngajak gelut ka aing coba teu munasabah pisan aku maneh kae teh anu mapataharana tarudu iket si kunyung si Taramani si Belewuk si Eueuh Kagablek si Gemel ya ada jelema doraka mah moal aya kaboga saudara oge atuh sabar hade sabar marukana darajat jelema meureun diukur ku harta bana mulyana manusia lain ku alusna rupa ku jemarna dunya tapi mulyana manusia anu welas asih ka sasama hade tekad hade ucap hade lampah keun sabar we aing mah kieu cing mah di endrin ku aing mah aku maneh tepi ka koko tak nangtang gelut saur saha putra nangtang ngayuda ka salira coba tepi ka nolak eta kunyuk saksina loba Kurawa nyaksian Aswatama komo sian nangtang gelut ka Raka Dipati Arjuna kulan gitu cicing sia sanes sun priyogi abdi oge da upami ninggalkan wiwaha kitu moal aya satria anu pangramah-ramahna sareng sopan santun komo karamana iwati juragan Gatot sanes mujih payuneun abdi teu aya ti dituna ai kedah nangtang gelut ka sepuh mah tung mang meunangkeun sia dawala sia da gejlog sia si kurang elingan wani make menangkeun sagala rupa kasuap sia dibere duit sabaraha sia si kunyuk anak si cakeuteuh si hidung monyong sia berjiga entong teh ampun paralun tobat salaksa paman bujeng hingga kaula nuju nyaring nuju saregit teu ngimpi-ngimpi acan kaula kedah kumawantun ka salira entong nolak kunyuk coba ayeuna nah adek tetep mertahankeun eta baju atau adek masrahkeun ieu teh keur kapentingan umum anu tamtu sabenerna eta baju teh diperlukeun ku dewa keur ubar kawah candra di muka lantaran ngagolak jeung ngageleger bae lamun emang bisa masrahkeun baju lamun emang bisa bakti kautipati bakal unggul dina Bratayuda jeung emang bakal menang ganjaran widadari opat ada yang endel bisi perlu ku widadari dibere hiji pogoh da babari ngamilik widadari teh ai palai widadari ai kalakuan rami jud kitu dawuh timbala kanggo putra bujeng hingga kapunutan naga emutan Narapati kapihatur dateng panjenengan atuh naha make nolak sok pasrahkeun namung hapunten
Rama Paman Paus karena pidawuh yang jagat nata upami ieu baju pisah ti diri kaula hartosna pecat kamanunggalan tentara sareng rakyat. Pecat kamanunggalan pamarentah sareng rakyat. Di mana rakyat parantos pakia-kia sareng pamarentah. Di mana pamarentah parantos ditebihan ku rakyat. Cobi galih kanggo mimpi naon rakyat. Sareng rakyat kedah nyelinung ka saha iwati ka pamarentah. Ya cukreantra kusumah mangrupakeun siloka. Kadua perkawis upami pisah ieu baju tina wujud kaula hartosna kaula lepas nyawa tina kurungan. Rakyat nu dibela. Sawios kaula kumalayang jiwa sareng timatan rakyat teu kabela. Anu kadua pasoalan pisahna nyawa tina wujud daya wagelan kanggo kaula asal aya mangpaat kanggo nagara sareng masyarakat. Namun upami segerayat baka ancur nagara baka reksak dimargikeun Gatot Kaca pisah tina baju Krea Antra Kusuma. Paman bade tega rakyat aut-autan. Rama paman bade tega nagara paburanta. Rama paman bade tega pacat kamanunggalan antara pamarentah jeung rakyat. Ulah benang kabar jog ngomong gitu eta mah gerak tipu jaro.